Selamat siang, selamat wayah gini. Saya Hilman. Saya akan melaporkan di mana hari ini, siang ini, Senin tanggal 35 Desember telah diresmikan beberapa pasal, yaitu pasal RUU PHP yang akan dibacakan oleh wakil dan ketua DPR. Oleh karena itu, kita akan menyimak dengan sedetail mungkin apakah pasal-pasal itu akan menimbulkan konflik atau tidak. Itu balik lagi kepada masyarakat. Oleh karena itu, ya sudah, kita ke sana aja. Ngapain di sini terus? Ya, come on, kamera ke sana. Apa? Mulai? Oh, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring Mamat Dahdir selaku anggota DPR. Geus telat. Dan Saya Hilman dan saya Ayat Gembol selaku wakil ketua DPR. tiga belangwir Oh, misalnya. nya mohon. Janten abdi dua teh bade macakeun RUU PHP. Anu tos diresmikeun ku anggota-anggota DPR. Langsung wae urang bacakeun pasal-pasalna. Mangga diregepeun ku sadaya nya. Pasal kahiji, stalking IG mantan kapencet lock di penjara saumur hirup. Aduh, berat. Pasal 2, minjem korek teu dibalikeun dihukum 5 tahun penjara. Pasal katilu, loba tatanya meulih henteu di penjara 12 bulan 5 hari setengah poe. Kanggo kayak setengah poe ya. Kan soalnya ngurus berkas oge hampir setengah poe, jadi itu istu Iya. geus ngitung berkas. Nah, eta mah. Pasal ke-4, status WA online tapi chat teu dibalas didenda 15 juta. Tuh mantan kita loba. Pasal kalima, ngabaperan batur tapi teu ditembak-tembak disuntik mati. Mau teu mati. Pokoknya mah disuntik senep ae. Aduh, siap. Senep ae. Pasal 6, bobogohan 5 tahun teu dikawin-kawin dihukum 15 tahun penjara. 5 tahun ditambah 15 tahun kawin-kawin atuh kalau di penjara. Karunya sebenarnya ini berat teh nya. Kembae. Kembae. Tuman. Ya. Jadi mana teh 5 tahun teh bobogohan apa nyicil mobil lah. Mau nyicil agian geus beres lunas. Urang ge agiat setahun deui acan. Udah kayak jadi curhat ya. Punten. Ajengkeun. Seberapa? 7. Pasal ke-7, ningali foto profil WhatsApp terus kepencet video call didenda 100 juta. Wirang euy ieu mah. Wirang ieu mah. Wirang. Kema wirang kepencet denda 100 juta. Tapi mun diangkat teu naon. Kemudian teu naon, soalnya tidak ada perasaan yang terluka. Tah eta. Berarti dia menikmati, enjoy. Pasal 8. Ngomong, make duit maneh heula, kayak digantian, dihukum cambuk make pecut angling dharma. Nah, sia. Mangga. Tuh kan orang jadi inget Naon? can mayar pecel gak mah 10.000. Naon hubunganna jeung pecut angling dharma? Kan ieu ngomong duit maneh. Ngomong Mana? duit maneh digantian henteu. Oh, kan jadi inget. Bayar orang kamari. Apaan 10.000? Bae orang karunya kemana dahar. Itu pakai ketua lebih gede gajinya. Geus atuh. Ajengkeun. Pasal 8, pura-pura poho karena hutang didenda mayar hutang negara. Cilaka dulur. Nah, mah kecil 5.000 triliun utang negara teh. Kelo anjing. Ya ieu didenda maneh sabaraha dikalikeun 5.000 mana 1.000 saumur hidup. Heeh. 1.000 saumur hidup maneh Kala. Maneh ge can mayar ngomong hutang ka urang. Tuh nya 10.000 nu kamari. loba hutang urang Nah, tuh. poho ya 10.000 nah. Heeh. Ajengkeun. Lajengkeun pemirsa. Pasal 10. PDKT jeung nu lain. Salah. Salah. Pasal 10. PDKT jeung aing jadian jeung nu lain didenda 12 juta. Sia. Akan sia. Lanjut ke pasal 11. Terlalu nyaman dengan pacar orang lain
dihukum gantung dina tangkal cau. Kela. Ulah tangkal cau. Urang mun tangkal cau baunana rek cau ti mana? Oh, Loba nu paeh meureun. Cauna. Ah, Heeh. Ieu cau urang. cauna ieu tina cau alami ieu. Cau. Emang cauna aya cau teu alami? Ayeuna sok dina ruang tamu geuning cau plastik. Oh, heueuh bener. Tah, jadi ieu mah cau asli pemirsa nya. Kalem. Nah, ke iklan. Pak, tekeng iklan, Pak. Tekeng iklan, Pak. Benten. Tuh, dicarekan kok kameramen. Lanjut pemirsa. Kak, Dina tangkal naon teu puguh teh eta beres. tangkal naon kira-kira pemirsa cocokna tina tangkal naon ieu? Kumaha mun tangkal jagung? Tah, tangkal jagung. Kan ada tangkalan. Teh bener. Tangkal jagung. Lajeng pemirsa. Pasal 12. Berjuang tapi tak dianggap dihukum 20 tahun penjara. Pasal ke-13 ngapel kakak bogoh teu mawa martabak didenda 10 bulan. Kalah 10 bulan naon? 10 bulan naon? 10 bulan didenda teu gajian. Aduh, berat. Matakna ayeuna mah geus teu zaman mau martabak. Apel teh. Oh, nya nama teu Geus teu zaman. Naon atuh? Ieu cek kurang di ieu Oh, bawa ieu. tah. Bauna na ieu leuwih modern, leuwih ayeuna pisan. Pisan Kalau mitong bener. lagi raresepeun. Resepeun pokona mah varian rasa na loba. Pak, eta teh aduh iklan, Pak. Teu meunang, Pak. Hah? Hah? Teu meunang. Aduh siap mau pasti gampang. Bentar. Teu meunang iklan udah ku kameramen tadi. Pasal 14. Cemburu tapi da lain sasaha dihukum 20 tahun penjara plus denda 50 juta. Kita tahu diri atuh. Oh, saya lain sasaha gitu cemburu. Sok. Bahkan untuk cemburu pun kamu tak berhak. Pasal ke-15 dahar emi make sangu didenda puasa saminggu teu saur jeung teu buka. Pasal 16. Ngarep balikan ka mantan di penjara terus dilelepkeun di laut Pelabuhan Ratu. Kela. Ieu kudu direvisi soalna di Pelabuhan Ratu loba lauk kayak jadi nelayan mainnya menang duit meureun dihukum. Oke. Teu cios. Teu cios dirubah. Lanjut ke pasal 17. Ninggalin pas lagi sayang-sayangnya dihukum pasung di kandang maung. Jadi opi siapa mau. Kayak mau nula mau Bandung deh. Atau bangun Bandung Persib euy. Oh, bener Persib atau Ieu mah di opi ku mau. Opi ku mau nyaan di Ragunan. Mau papih cenah mah. Papih cenah. Mau papih gitu papih. Oh, mangga urang lajengkeun. Pasal 18. Ditagih hutang tiba-tiba ngaleungit dihukum jadi stuntman Jackie Chan. Beak mana Jackie Chan Jadi sia kuntau. jurusna loba samana jadi samsak. Amang. Lanjutkeun ka pasal 18. Nyata Serling yang menyatukan umat didenda 500 juta. Kalem. Nah. Kan itu Sherling yang menyatukan umat. Nya. Kudu teh tong didenda. Digaji kurang teh. Oh, digaji. Menyatukan umat. Oh iya, karena menyatukan. Dibayar seberapa? Seberapa? 10 jutanya. Satu link 10 juta. Satu link 10 juta. Satu link 10 juta. Mun dirinya boga link nuker viral ka urangkeun. Kurang digaji 10 juta. 10 juta. Sok. Ku negara dibayar mana 10 juta? Sok. Kira deui. Tuh kudu nyen konten capek-capek mana tinggal Di nengan share link. Swipe up, share link. Nah, di swipe up. Share link. Mangga lajengkeun. Pasal 20. Moto dahareun saat can ngadoa dihukum nguras Danau Toba make tutup aqua. Kan siapa. Lanjut Kak. Teuing. Ieu teh poho barudak pas barudak dia di pasar sabaranya. Nyimak tuh barudak. Bagus karabur nontonnya. Aduh, kalau berkan. Pasal 21 mutusin dengan alasan karena kamu terlalu baik buat aku dihukum mati. Siap mati. Siap mana? Pasal 22. Ngomong OTW pada karek mandi dihukum denda 15.500.000 rupiah. Selamat Anda dipotong. menang pajak. Menang pajak. Dipotong pajak 20%. Mangga. Pasal sabaraha? 23. Punten pemirsa. Pasal K23 baru lampu hijau geus ngalaksonan didenda mobilna ditarik leasing. Liar jeung Pan pusing. kana motor.
tetap ditarik berarti namanya motor ditarik motorna kulising. Tarik ku ieu ku beca. Kulising. Ku kulising sia heug sia. Lunasan tah. Geus lunaskeun ditarik tetep. Tarik kulising. Lajengnya Lajeng. pasal 24 resep karanda didenda. Denda ulahnya. Kenapa ketua abdi mah ngikut. Saya mah kan cuma mengajukan. Oh, ulah. Teu cios. Kecios. Teu cios. Jangan resep karanda. Oh. Teu cios. Teu Mangga cios. lajeng. Pasal ke-25 kerkenop dengan bantuan didenda 1 juta. Mana sia atuh hapura euy. Kamari Laki urang itu. kerkenop teu dibantuan ka Laki berupa. Ketua. Oh, Bebas ketua mah. nya atuh punten. Mangga. Pasal 20 genep. Minta tethering hotspot didenda 2 juta rupiah. Dipotong pajak 20%. Yang beli pulsa. Yang beli pulsa Mangga. Lajeng. DPR teh beli pulsa. Pasal ke-27 mengcancel orderan penumpang dengan alasan tidak puguh didenda mana disuspend akun Facebook. Ini kayak Facebook. Kan Facebook atau nah pokoknya Facebook jeung Instagram kabeh disuspend akun sosial media. Sahabat tujuh. Boga waktu teh bodor euy. Pasal ke-28. Ku batur ulah tapi ku sorangan diantep didenda 65 juta. Sia lawak. Hawak sih mana ulah kitu tah ngewa kitu teh maruk. Lanjut ka pasal 28. Karek hudang sare jer neangan HP padahal nu ngechat didenda 10 juta. Tahu diri seteh. Tahu diri mana teh da jomblo mana teh. Pasal 30. Boga mobil tapi teu boga garasi dihukum. Neureuy dorok-dok teu nginum-nginum. Lanjut ke pasal 31. Dahar nasi goreng kerupukna tinggalin teu dahar didenda puasa 3 poe. Pasal 32. Susahna jeung aing, senangna jeung batur, dihukum cambuk. Loba anu kieu teh babaturan tah. Tah, ulah poho ka baturan. Ulah poho. Sok loba oge babaturan geus maju teh poho ka urang-urang teh. Pasal ka-33 masih ngarep balikan ka mantan didenda 200 juta. Sia teh. Ulah ngarep. Harap itu naon atuh ngarep teh. Naon tuh? Mantan mah sampah. Sampah, ih. sokan Cici. geuleuh. Pasal 34. Hitut tengaku malah nyalahkeun ka batur didenda. Teu bisa ngarenghap 2 poe. Sia. Sia. Berarti bisa napas. Dendana kewe tahan napas selama sebulan. Pasal ke-35 masih bobogohan panggilan ayah bunda dihukum sare jeung maung 7 poe. Kita ada chance tuh ayah bunda. Tapi kan orang ayah bunda. Ih, atuh temenan atuh kawin heula tuh. Oh, kawin. Kawin heula. Suka Suka nanti kawin heula. kawinnya. Tuh. Jeung saha? Pasal 36. Ngisi bensin, mobilna dioyak-oyak, didenda 12 juta. Tuman sia tah. Da teu ngarti eta teh naon maksudna juga yang Angkot, supir angkot. musik eueuh, oyak-oyak. Pasal ke-37 ngaku orang Sunda ngomong lu gue. Tah didenda 15 juta. Pasal 38. Modal bari nyonyo HP didenda, listrikna dicabut ku PDAM. Jadi nanya, Ameh teh bisa modal kan didenda manehna teh. bisa ombeh Bisa meureun. obeh bisa mandi. Pasal ke-38 loba gaya jajantara didenda mayar uang negara 1 juta. Uang negara kumaha? Kas negara kas. Oh. Kas negara. Pasal 40. Sare keur gawe didenda 20 juta. Ah, sia molor wae itu dah. Gaji 2 juta didenda 20 juta. Kasbon we. Kaspon bari lemburan. Pasal ka-4 hiji WhatsApp teu make PP jeung centang biru didenda maneh mayar kas negara 10 juta. Kas negara deui Kas kita. negara. Lajengkeun. Nembak cewek terus ditolak. Didenda 100 juta. Itu udah setiap mikir ya ditolak. Ayo nembak. Nya. Tak tong nembak we. Pasal 43 indit ti imah nama sekolah padahal ka warnet jeung ka warteg didenda maneh DO ti sakola. DO teh naon? DO teh
overdosis. Dong OD-nya salah. Drop out sama Neta tuh. Oke. Pasal 44. Akun Instagram di private dihukum 2 juta denda. Udah tong lain artis. Lanjut ke pasal 45. Ngechat P lain assalamualaikum didenda 10 juta. Tah loba nanti kitu P. Kan orang teh orang Sunda euy. P teh punten. Nya atau sing jelas atau ulah P itu teh menang disingkatkan teh jelas luas P teh. Itu benar. Pasal 46. Bilangnya nggak punya pacar, padahal boga 2, didenda suntik mati. Ini mah bukan didenda, dihukum, sorry. Oh. Pak Ketua. Iya tuh, sana ngetik teh tipe kieu. Tipe soalnya kertunuh. Pak Ketua itu yang ngetikna. Enggak. Ajeng. Pasal ke-47 nyaeta teu acan ditulis dibagi CF ide. Aduh. Jadi di kolom komentar ku barudak ide naon di pasal nu ku urang kudu di ajukeun sebagai orang wakil jeung ketua DPR. Ya. Atos jadi janten sakieu wae pasal-pasal RUPHP RUU kumaha aing. Hambutan bilih aya nu kalepatan. Henteu kitu. Nah, Telepat. telepat ya mah. Urang leres. Laras marane nu lepat. Mane nu lepat didenda. Didenda pokona mah. Pokona mah lamun resep video ieu halus, mun resep didenda. Nah, pasal 47 urang ditulis. Tulis. Dia menang ide spontan. Teresep karena video ieu, julid karena video ieu, tengah like, tengah love, teu komentar didenda, Tengah subscribe tengah subscribe didenda 100 juta. 100 juta sia. Apa namanya? Juta. Fix. Iya pasal 47 penting pisan ya kalau Penting baru pisan. ya, karena berhubungan dengan support orang sebagai nyen konten kamarane. Eta enggak. Di garis bawahi pasal 47 Pak Ketua. Oke, atur nuhun Pak Wakil. Terus Dengan ini maka kita akan meresmikan dan akan kita dengan ini maka akan kita resmikan pasal RUU PHP RUU kumaha aing. Mangga alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. saya sudah tersambung dengan teman saya, rekan saya yang sedang live report di pemirsa. Lanjut pasal ke-10 lanjut ke pasal pasal ke-4 hiji teu make foto profil WhatsApp. Saya tahu paket tuh. Foto profil. Pasal ke-44 4 hiji Asli. pasal ke-10 sorry pemirsa, pasal ke-4 itu kadang seri. Pasal ke-4 hiji setia ayo ngomong teh 44 hiji. Syuting. Hamputan aya tamu. Tamu katu. Aya telepon asup. Ulang telepon. Ke syuting gitu. Mas, Assalamualaikum. Oke, ditinggalkan. Ya udah, Pak. Ya udah. Ya udah, Pak, nya. Sorry pemirsa, tadi telepon. Aduh, Ini toha ya. kolot mah omat durhaka kudu diangkat. Nah, eta kudu Kudu diangkat. Cancel orderan dengan alasan pasal ke-27 dengan alasan ayo salah. Batuk pemirsa, aya komik teh. Nya, mohon. Siap. Atas. Kameramen. Dah, siap.